Faqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajilu bit taubati qabla maut wa ajilu bis sholati qabla maut. Enggal gerak tobat bisi kabur maut, sareng enggal gerak laksanakeun salat mumpung aya keneh waktu salat. Dulur-dulur nu di lembur baraya sareng tatangga, enggal gerak tobat bisi kabur lambat. Dulur-dulur nu di lembur baraya sareng tatangga, enggal gerak tobat bisina kaburu musibat. Dulur-dulur nu di lembur baraya sareng tatangga, enggal gerak tobat bisina kaburu sakarat. Dulur-dulur nu di lembur baraya sareng tatangga, enggal gerak sholat lima waktu ulah lambat. Dulur-dulur nu di lembur baraya sareng tatangga, enggal gerak sholat lima waktu tong diliwat. Dulur-dulur nu di lembur baraya sareng tatangga, enggal gerak sholat lima waktu kena tepat. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, ibadah ulah talobe, mumpung can dibungkus boe. Ibadah ulah talangke, ibadah ulah harese, komo lamun diengke-engke, buru-buru mengpeung salse. Buru-buru gerak tuhu mengpeung aya keneh waktu. Buru-buru gerak syukur mengpeung aya keneh umur. Sabab umur taya nu terang, duka wengi duka siang, mumpung aya keneh luang, bisi kaburu di ruang. Hirup urang di alam dunya, hirup moal salamina, kudu syukur jeung tafakur, ulah sombong jeung takabur. Kudu akur jeung dulur-dulur, dulur nu aya di lembur baraya anu di kota, tetangga jeung manarea. Hirup rukun sauyunan, hirup damai babarengan, jauh tina permusuhan, jauh tina kerusuhan. Aman tentram salamina, harapan urang sadaya, agama